يا بدرات منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي يا بدرات منها ذا كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مقالي Ayuhal hadiruna wal hadirat wal mujahiduna wal mujahidat usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahausukum ala ta'atillah wa ta'ati rasulillah fi kulli waqtin la'allakum turhamun la'allakum tash'urun la'allakum tadakkarun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Wa qala aidan bi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Pengatur waktu pemindah acara anu musim kuring dipika hormat mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Amin. Oge para kiai, para ulama, wabil khusus pemimpin pondok pesantren Badahiyatul Falah beserta jajarannya. Mudah-mudahan aranjeuna ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kesehatan, sehat jasmani oge sehat rohani. Amin. Amin. Oge mudah-mudahan aranjeuna putra-putrina bojo-bojona disaroleh kentur solihah. Amin. Oge ieu media pendidikan termasuk santriyin wa santriyah para alumni sadayana mudah-mudahan sin janten santriyin wa santriyah anu solihin solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge aparatur pemerintahan setempat Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah sampai anu kusyum kuring dipika hormat, mudah-mudahan Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut sadayana sing janten muslimin muslimat mukminin mukminat mujahidin mujahidat anu kengeng respon syafaat ke Rasulullah anu dicatat ku Allah sebagai umat anu mampu menyatukan umat tina agama Allah anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Oge dua mubalik anu insyaallah engke mun hiji deui nembe atos anu sami kusyukuring dipika hormat. Mudah-mudahan sadayana para mubalik khususna anu hadir umumna sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kaistiqomahan kanggo nyampaikeun risalah ti Allah, nyampaikeun amanah ti Allah, nyampaikeun amanah ti para rasul sehingga menjadi ulama warasatul anbiya amanah rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ari bulan Muharram teh bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal mulana hijrah ka Yasrib. Anu disebatna oge Yasrib, Pak. Ayeuna disebut Madinah. Kunaon disebutna Madinah? Madinah teh kan isi makan, tempat berlakuna aturan. Anu padahal asal nama eta teh Yasrib teh kampung.
Ari Rasulullah hijrahna di mana? Di Mekah. Ari Mekah teh naon Pak? Pusat kota, pusat pemerintahan. Rasulullah nyaritakeun Islam di Mekah sulitna luar biasa. Jadi lamun nyaritakeun Islam di kota hese tong aneh, ti baheulana keneh sunah. Kunaon Nabi Muhammad berhijrah ka Yasrib. Ari Yasrib teh ayana teh di kampung Yasrib teh. Pergunungan. Hijrahna Rasulullah di Mekah ka Madinah teh nyata ka Yasrib. Tujuan awalna nomor kahiji demi ijazahna Islam. Demi muliana Islam. Di Mekah mah dihina. Rasulullah diciduhan di Mekah. Rasulullah disebut jelma gelo di Mekah. Rasulullah disebutkeun ahli sihir di Mekah. Rasulullah disebutkeun dukun di Mekah. Rasulullah mawa Al-Qur'an dianggap syair itu di Mekah. Nanamkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh 13 tahun di Mekah. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, bagaimana tanggapan orang Madinah ketika datang Nabi Muhammad? Encan ge nepi ka Madinah geus disambut ku tola al-badru alaina. Tola al-badru alaina min sani yatil wada. Jadi secara sejarah orang-orang kampung itu ketika kedatangan risalah itu aktif, responnya bagus, menerima karena risalah. Saya tinggal di dia. Ketika ada pengajian pasti daerah Pasisian mah respon sih. RT na, RW na, bahkan lurah na. Jarang di daerah kota mah lurah daek ngahadiran ke pengajian. Dina ayana oge langka. Masyarakat mah langka ngadenge ngaji. Komo nepikeun ka peuting-peuting mah. Jadi baheulana aya. Tapi orang kampung dugikeun ka ku Allah dina surat Yasin pan diabadikeun. Wajah rajulun min aqsal Madinah. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Jeung geus kang hiji lalaki ditungtung kampung, ditungtung kota, tungtung kota tekan kampung. Pegunungan, pasisian. Kumaha tanggapanana eta orang kampung teh? Ya qaumi hai kaum kami ittabi'u kudu nuturkeun araranjeun al-mursalina ka jalma nu diutus. Eta Nabi Muhammad. Mata orang-orang kampung mah ti baheulana oge tos terbiasa nyeru ka umatna, nyeru ka wargana. Lamun jadi ulamana, lamun jadi pemerintahanana, ngahayukeun ka masyarakatna. Hayu urang mengikuti ajaran yang dibawa ke Rasul, dibawa ke para nabi, dibawa ke para ulama. Itu baheulana ini. Yang orang kota di baheulana ini sok tingali. Mekah sebagai pusat asaduni pakon wa kufron, pusat kemunafikan, pusat kekufuran adalah Mekah awalnya. Baheula. Nu akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Mekah teh karena hayang ijazahna Islam demi kemuliaan Islam. Nomor kahiji eta. Nomor kedua Rasulullah hijrah di Mekah ka Madinah hayang ngabentuk pribadi muslim anu mandiri, tidak ada keterikatan dengan kehidupan anu dibangun di ku Abu Jahal jeung ku Abu Lahab. Jadi teu meunang umat Islam hirup teu mandiri, kudu mandiri. Mandiri dina segala rupa hal. Sedangkan cara kena mandiri kan syarat. Nah kedua, hiji kudu iman, kedua kudu takwa. Jangan bisa mandiri teu iman jeung takwa. Da syarat nah tamakeun mandiri hidup mah Pak. Sok tinggal dina Quran ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayi'atikum. Syarat kita menjadi manusia anu mandiri dalam semua hal. Pertama iman sebagai dasarnya, kedua takwa tuntutan daripada keimanan, karena tidak akan lahir takwa tanpa didasari dengan iman. Iman bentuk sifatnya abstrak, tidak bisa konkretnya direalisasikan dengan wujudnya tiada daulah jeung syariat baru bisa iman. Sok jelema bisa kawin teu bodoh awewe. Jangan menceritakan iman, arti iman kita salah. Da iman ka Allah Abu Jahal ke iman, Firaun ke iman,
direalisasikan dengan iman akan Nabi Muhammad. Kamu di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Musa, kan Nabi Musa. Itu bisa iman langsung ke Allah. Nya kalau Rasulullah karak iman ke Allah. Di mana iman? Karak bisa ngalahin takwa. Takwa dituntutkan tina iman. Bagaimana berdasarkan takwa? Takwa itu setelah ada perintah, ketentuan, yang program yang diberikan oleh ulil amri, baru ada takwa. Mata melahirkan purkona hidup mandiri. Mata mau bisa mandiri, jelema anu can iman dan takwa. Salira akan ketergantungan pada orang lain. Jadi bere nyeri hati. Diomongkeun ku batur beli, itu zaman nu teu iman takwa. Tapi jelema anu iman jeung takwa, pembicaraan dari orang lain dianggap itu sebagai makanan yang empuk, makanan yang lezat. Karena sebab manusia bisa sukses harus dilalui dengan cobaan dan godaan, rintangan dan tantangan. Itu sebagai syarat dan masrut untuk ketercapaian sebuah ketercapaian program atau ketercapaian pribadi yang benar-benar sempurna di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah. Mata Rasulullah hijrah ke Mekah ke Madinah, hayang umat Islam hidupna mandiri. Sehingga Islam Rasulullah hijrah ke Madinah, bagaimanakah Ali Syair nyarioskeun? Doharodinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad dalikal fadalu minallah. Doharo geus dohir non adinu aturan al muayyadu anu jadi kokoh jadi kuat. Kunaon takwa teh biduhuri Nabi Ahmad. Dengan dohirna Nabi anu ngaranna Nabi Ahmad, eta Nabi Muhammad teh. Karena Nabi Muhammad malin seueur panamina Muhammad, Ahmad, Mustafa, Yasin, Toha, itulah sebagai nama-nama Nabi Muhammad. Jadi kokoh Islam. Doakan kusim kuring, kehadiran pondok pesantren Badahiyatul Falah, kehadiran alumni, kehadiran santri, kehadiran RT RW, kehadiran tokoh masyarakat, kehadiran ulama, sing jadi sabab kuat Islam. Amin. Terus Islam mah sing kuat Islam. Ulah jadi sabab menjadi ulama rusak Islam. Islam diomong berkelakuan pas setan. Berasa sok sing duhirna. Ya hanana bi Muhammad. Betapa karunia datangnya di Allah dengan datangnya Nabi Muhammad. Dalikal fadalu minallah. Allah. Ayana Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul. Itu lain keadaan, lain ladang pilihan, lain ladang kampanye, lain ladang sogok menyogok, tapi dalikal fadalu minallah. Itulah sebagai karunia di Allah. Mata kamu ayah jelema hayang jadi pamimpin dina Islam haram diangkat nabi. Da padol ti Allah. Padol ti Gusti bisi di urang hayang jadi pengurus. Tong diangkat mah balik jelema kitu. Aya di urang daftar jadi pengurus. Moal aya di urang mah. Mata kamu ayah jelema hayang jadi pemimpin. Cili sogok yang jadi DKM, cili sogok yang jadi RT. Tamana jadinya pemimpin, itu merupakan fadl di Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad datang ke Makkah, Nabi Muhammad datang ke Madinah. Ku Allah tujuanana kita dihiji demi ijahna Islam. Nomor kedua, karena Rasulullah SAW hayang ngadidik, hayang ngajadikeun umat Islam jadi pribadi-pribadi anu mandiri ke segala rupa hal. Nitip ka sadayana di urang dieu sok sing mandiri. Beki hayam, beki daging hayam, nguput tong meuli. Dak mangga. Doakeun sing salamet di perjalanan. Beki doma, tong meuli nguput. Beki doma beki daging me nguput
Bagi awewe kawin. Aya di dieu can kawin. Gerak kawin. Almarhum Bang. Kawin. Sing merdeka. Bagi lauk mukut. Limbalo. Bagi tales melah, bagi sampo melah, bagi naon dicoba? Sing mandiri. Naon sababna timbulna hasud, timbulna ria, timbulna namimah, suudon dolim jeung hianat, dasarna hina lemah. Cekel terbuka. Tetangga meuli daging teu mere si eta ngamilaraan ka kuring. Lain milaraan. Hayang tinggal meuli. Tetangga meuli motor, urang teu si eta kok sombongnya. Lain sombong, ari geus teh di sumput-sumput motor. Mata jelema anu teu mandiri hirupna. Waduh, loba kalipu. Nepikeun ka si Ibnu Athaillah Madinah Hikam, jelema anu salilahna teu mandiri bakal gering ngalah mayung. Hirup teu neuk, paeh teu pos. Sabab naon? Pikiranna senantiasa dihantui dengan prasangka-prasangka goreng, dengan pemikiran-pemikiran negatif. Tapi bagaimana sikap orang? Biarkan saja orang mengira. Biarkan saja. Tongsok ditanggapi kurang. Sabab jelema anu sukses di baheulana oge, tara loba anggapan, tara loba dengean, tara loba perhatian. Biarkan saja. Contoh kasus. Di dongeng aya bangkong anakna naik tower. Percaya naik tuh. Percaya bisa tuh. Sim kuring itu percaya. Tapi realita ya. Diumumkeun ka PRT ka RW nyuhunkeun izin. Hari teu ditonton, hayang nonton itu da bener geus aya tuh pamfletna ge di jalan. Wah baligo kotoba. Aya pertunjukan anak bangkong naik tower. Anu akhirna ngan nonton kabehan. Pas geus nonton teh da bener eta naik rajengna anak bangkong naik. Wah, aya nu acle sulangan murah. Naik deui sulangan murah. Kan aya hiji eta mah disurakan ge ngeureuyeuh ngeureuyeuh. Disurakan wah dipikeun ka. Nu totongengan mah bari kiih mah. Awewe teh apa nyurakan teh bari kiih. Awewe eta mah lalaki mah bari modal. Tapi eta bangkong nu anakna acle di pusat akhirnya nepi ka puncak. Nih bangkong saja aing udah tadi cenah kereke sarengkah dua lengkah disurakan ruas langsung murah jadi murah jadi ruas. Urang geus ruas geus setengahna mangkali murah ruas eta ngadenge awewe bari kieu cenah surina. Lalaki bari modal kurang teh ruas murah. Nah cari maneh mah euy kok teu murah-murah nepi ka puncak. Ada silidiki ternyata bangkong anu naik ka puncak mah teu murah torek. Tadi tuh ternyata naon cenah? Masa jelema sukses waktu torek on direngian lempeng. Awewe resep nu lempeng nu bengkok. Hayu jauh nu lempeng nu bengkok. Lempeng. Jalan resep nu bengkok resep nu lempeng. Lempeng. Lempeng lurus. Dan itu adalah perjuangan mustahil tanpa dengan godaan, rintangan, tantangan. Contoh hiji deui. Santri naik jamu. Ada santri teh apa naik jamu teh jeung tali solempak santri. Beri make sarung, treke kalau naik jamu, ada geus kaluhur, madahan jamu teu sadar dikirim. Da aya odeng. Eta odeng napuk asup di jero sarung. Macok eta non nyocol teh. Odeng mah al mukaromna. Alah. Eta odeng macok ka al mukaromna. Cetos. Pantes sadar kekuat ini budak gahanam tapi sini ya muka otot badak belum panjang gila pan ngaduh mah ya Allah leungitkeun nyerina kan gede da mah ulah leungit nggak bisa nah sebabna utuh ku gede teh yang panjang tapi nyeri ya Allah ulah dileungitkeun cenah nyerina mah ulah gede nama ngan nyerina we leungitkeun teh moal bisa di mana leungit nyeri leungit gede ge bakal berjuang dina Islam mung aya rintangan mung aya tantangan moal bisa coy yo
Dia perjuangan pasti. Ulah-ulah nu ngaranna berjuang gitu kayak perjuangan kudu ngabeten gitu. So, ini itu dibetenkeun keluar moal. Bahkan hayang nadana menjadi bagus, kan dimakin seni. Coba lu sedih pada mati itu. Coba duit. Karena langsah itu. Mana ya, itu minta bado sama tawa soraan di bau. Awewe gitu. Awewe aku ku ibu. Salah dikira dahar dua buah, itu tulus. Itu tak bau. Pasti cilik-cilik ada nyanyi pun itu bau tuh. Gila, orang busian. Sebuah perjuangan pasti, nggak pasti nama. Masa hiruplah rek nyanu bakal aya tantangan. Hiji gaya tantangan, meniru aya tantangan. Lebar-lebar hirup. Mau can kawin mah. Hari puh-puh itu. Kae bakal, geletuk teh pae bari teh kawin. Kae goreng-goreng aja lah malu gitu. Siro rukum siro ajabikum. Wa arda wa abwatikum ajabikum. Panggoreng-goreng aja gula lengohan. Pae kang hinana tah. Tepuguh naon lah. Coba lamun kawin. Geus kawin tah, bukan kawin. Radio. Ayo kawin dia. Wah. Jadi berbelajar mah kene gelana. Dia mau belajar itu usaha itu cicing we. Ayo di ayat tuh. Nabi Muhammad datang ke Mekah, ke Madinah. Hijrahnya teh lain karena ayeuna hese rek nyangan duit lain. Hayang ijahna Islam. Pan di Madinah mah Rasulullah masjid ngadamel punya lira. Sok tinggal mandiri Rasulullah. Tanina dagang sagala mandiri nyen masjid Nabawi pan Rasul langsung memimpin oge harapanna supaya resep. Nepikeun ka jelas pan Rasulullah cing aya ku hadoh-hadohirna urang di kampung jadi kuat Islam teh. Sok hadohirna urang di kampung teh ku hadirna di kampung teh masjid jadi pinuh berjamaah. Islam jadi bertambah, muslimin muslimat jadi bersatu ku hadirna urang. Ulah jadi sebab ku hadirna urang jadi rusak Islam teh. Perpecahan antar suku alias berat meureun deui. Ada nanti kata Pak. Tah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ke Madinah tadi mawa Islam karena anu Rasulullah boga tugas di Allah innama buistu li utammima makarimal akhlak. Pastina kami diutus ku Allah teh pikeun nyampurnakeun akhlak. Mana akhlak teh? Quran. Mana akhlak teh? Aturan Allah. Mana akhlak teh kata dasar tina khalaqo. Ari salian ti Allah berarti makhluk. Ari Allah na khaliq. Cedekeun ditas sama akhlak Rasul Quran. Kan nyampurnakeun Quran hijrahna teh. Ieu mah akhlak diartikeun bari angkat ka maneh. Sepanjang Quran kan dijadikan aturan, takkan pernah manusia hidupnya berakhlak. Sahan itu berakhlak. Diri budak ngartikan Islam, bapaknya terdakwahan itu berakhlak di rumah. Bapaknya ngartikan Islam, anaknya terdakwahan itu berakhlak kata bapaknya. Salaki ngartikan Islam, pemajikan terdakwahan itu berakhlak kata salaki. Salat tersahadat itu berakhlak. Zakat mung salat itu berakhlak. Haji terbaik salat terbaik salat itu berakhlak. Kesopan itu jelema. Nah itu urang boga budak parawan toyo lalaki supe ka kamar teh angkat heula. Teu berakhlak jelema. Kade jelema nu teu berakhlak lain peda bukna banyak, lain peda ayeuna bukna beureuh, lain peda awakna pinuh lain. Jelema nu teu berakhlak teu make Quran hirupna teu berakhlak. Hidup di bumi Allah, kalau bukan rezeki Allah, cuma hidup, cuma umur Allah, tapi hidup umur diatur Allah. Itu berakhlak, tersopan, tertahu diri hidup. Masa lupa goreng kan banyak nasib. Goreng bunuh diri. Bukan majikan goreng kan baik, mau pakai goreng. Menyalahkan pemajikan. Kalau masakan bukan rupa goreng. Untung udah ekonomi. Anak saya ibu bahasa laki goreng kan baik, ibu goreng. Ali guys, dakwah mah teu ningali rupa, ningali teh amal.
Kada niti. Sebesar dosa yang kau kerjakan, pangampura Allah lebih gede. Yang Islam teningali asal mula jelema. Kajian anjan tukang maling, tukang mabok, tukang zina, tukang ngabunuh. Ketika anjan dan setinggal Islam, Rasulullah mengatakan jangan membiarkan latar belakang mereka. Jangan, biarkan yang sudah membiarkan. Sagalakna jelema, sadurakanna jelema, hebatna jelema dina ka non kajawaranana moal aya anu ngelekeun Sayyidina Umar. Ya, jawara urang dia paling ge ngabunuh hayam. Halacuran peningkerana ke sekolah. Maling lauk. Rasul Sayyidina Umar 250 nu dijinahan lagi. Lain nu goreng nu kanggelisna. Goreng mah. Lebar-lebar ngalacuran aja. Mun mabok ke selain botolan, dreman. Mabok ieu mah. Ciki dihijikeun jeung puyer. Pas mabokna teh panengan bujur eme. Nuang mana bujur eme. Bujur eme. Oh, kudu dihukumanna. Tapi Sayyidina Umar menjadi khalifah nomor 2. Hebat teh. Hebat. Mata kade bisi urang aya jelema. Biarkan ke nunggus bisi kurang buktikeun. Hai, tah para jawara para jelema anu tadina jadi reman-reman ketika asup dina Islam jadi dina lembaga Allah kalau teh hate aing baheula berjuang bebeakan melaan ngelebokkeun wani jeung paehna ketika aing dijeng Islam piraku aing teu wani jeung paehna wani ngahina kepada ulama wani ngahina ka Islam aing tanonna pan kitu. Sayyidina Umar kumaha cing dek hijrah waktu dek hijrah nu saja mah ka Mekah ka Madinah dari hijrah selumbutan Sayyidina Umar hei kedengkot Quraisy saha anu dek ngahalangan baula besok rek hijrah yo Umar bin Khattab begas di jalan lamun anjeun hayang boga anak jadi yatim anjeun hayang boga pamajikan jadi rana begas di jalan mikir 2 kali kamu sudah mana hijrah sieun yo kalau kita dari saja sing memang sing sieun batu lihat dino bumur kupa sing buat sieun urang kafir teh ieu mau kumis tilu lamar dikukut jabot 2 lamar dikukut mantap yo amak terbon batu sering batu rumah tangga yuk ada si hebat kamu gelut sekali nonyok paeh begitu dari sama ieu mah gelut 7 kali nonyok teu paeh nonyok umat Islam atau kudu lelempakan cicing we kieu umat Islam mah loset walah mikir macam hirup deui tong lamun dek kaina kais karena Islam teu meunang boga hayang loba musuh teu meunang Rasulullah teu ngajarkeun wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wa tawadu jeung aya di Rasulullah teh sadidal haya anu banget eraan ku Allah lamun jelema dipikang nyawa lamun teu ngartieun kana Islam wa tawadu bisa memproporsionalkan kudu kumaha ka jelema anu bodoh ka jelema nu ngarti ka jelema nu mangmang aya aturanana aya aturanana tah Rasulullah ka Mekah teh dek nyampurna ka Madinah teh dek nyampurnakeun akhlak da di Mekah mah 13 tahun dakwah teh hese ka Mekah kota mah kitu bari kota lobaan pusat kota pusat pemerintahan pusat berhala di Mekah nuarana lata jeung ujak di Mekah tapi ketika Rasulullah hijrah ke Yasrib orang Yasrib mah disambut dengan ada semangat dengan menang disambut dengan penuh hati anu nyodakokeun tanah teh anu nyodakeun anu di Mekah mah Pak di Madinah mah dari Yasrib mah dalam jarak atupan 8 tahun dari salat nepi ka haji di Madinah dilaksanakeun. Naon Nabi Muhammad ka Mekah teh da mawa Quran
Sok tingalina nasi Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi cing urang ngalantun ke netan lagang nata nasib bisa teu wani teu da jelema nu boga sirah mah era atuh Ahmadiyah Habibi teh nya bener gitu Nabi Muhammad kakasih kuring kakasih lebah manana ulah kakang jeung Nabi Muhammad ka pamajikan oge urang ieu teh pamajikan kuring ieu teh pamajikan kuring ari dibere duit tah bakal aku pamajikan mah mabuktikan ieu teh pamajikan kuring teh Pak sare dikekepan hayang duit dibere pan gituin teboga imah di imahan teboga baju di bajuan kalah aku kan pamajikan kuring lesa aya kan Nabi Muhammad lagi lebah naonna Nabi Muhammad namun dakwah teureun berang peuting ada urang kitu tah mun berjuang lewat harta panggedena infakna ge ada urang tah di kumaha lamun bojona salapan ada urang hiji-hiji teu di kumaha lamun hijrahna pangheulana rasa ada urang coba di kumaha masa dengan ayat Nabi Muhammad teh bahasana ge ya aunal Goribi salam alaika amnun wa salamun salam alaika ditabil Qur'ani salam alaika min indir rahmani salam alaika Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi bisa gitu tuh mahal ya aunal Goribi itu Nabi Muhammad mah hei jalmi anu sok nulungan jalma-jalma anu asing pan di Mekah di Madinah kedatangan Nabi Muhammad bawa Islam nah, agama anyar agama Islam murni ieu mah agama sesat ieu mah beda jeung ba urang ieu mah oh kali kaluhur baheula nah tangane Nabi Muhammad kitu baheula karena Rasul innal islama bada agoriban wa saya kudu goriban saya Islam datangnya ke orang-orang bakal dianggap asing kayak di akhir zaman ketika aya jelema nu Islam bakal dianggap asing tapi Rasul patuba liman liguroba bagja jelema lamun damak ku batur dianggap asing bagja jelema anu Islam ku batur dianggap asing bagja ieu mah dianggap asing ku batu jadi empuh hayang akur wae. Nya ulah atuh. Nya daek kitu urang ayeuna. Naon anu kawin make akad jeung kawin teu make akad diakurkeun daek teu. Boga duit 20.000 ari batu 200 juta ari mobilna akur na ridonya kitu urang teu. Pada beda atuh. Jitabil Qur'ani salam alaika datangna anjeun teh Muhammad di Mekah ka Madinah teh horengan mawa Quran. Ketika Quran dibawa ku anjeun, kabatur digawe ku diri, salam alaika selamat anjeun di hadapan Allah, selamat anjeun dina waktu di peta pertanggungjawaban Allah. Ketika Quran disampaikan ke anak pamajikan ka tetangga, jangan mengharap Anda akan selamat di hadapan Allah karena Anda telah menyembunyikan al-haq. Selamat Nabi Muhammad. Kumaha Quran teh selamat natalin. Da ayeuna urang getol salat getol zakat ari syariat Islam teu disebarkeun mah teu disosialisasikeun. Moal selamat. Atau Nabi Muhammad lamun kudu getol salat jeung getol wirid moal mimpin perang, moal diusir ti Mekah, moal nepikeun ka Rasulullah disebutkeun jelema gelo, moal ka Rasulullah ditimulan. Lamun rasa ukur tahajud duha jeung marhaba jeung wirid mah
Di mana ya Quran teh? Min indir rahmani. Disandingan Allah dan anu Maha Rahman. Salam alaika. Amnun wa salamun. Salam alaika. Subhanallah. Ada orang yeti kabel lah pindah ka dieu mawa naon ya sebenarnya ieu mawa kanyut gitu. Ieu urang kawin ka dieu teh mawa naon ya sebenarnya urang ieu. Tujuan naon ieu? Dipikir-pikir mawa harta da boga duit. Pikir-pikir tujuan naon ieu? Betapa isinang di hadapan Allah urang ketika dihisab ku Allah. Tah Nabi Muhammad datang ka Mekah teh horengan mawa Quran. Ibu, Bapak. Dari nyaritakeun masalah anak, keluarga jeung ekonomi mah tuh di pikiran nu kitu bae pindah ka hiji kampung aya mah usaha. Ngaleutikan pikiran teh. Dari pikiran ge bab dahareun bakal boga Ibu Bapak. Lamun urang mikiran anu umum, anu leuleutik ka pikiran teu dipikiran. Lamun hajat osok mikiran kulawarga tara. Lamun hajat urang osok mikiran dahar ke keluarga tara. Tapi kulawarga pangeulana wareg. Tapi lamun urang teu hajat anu dipikiran teh dahar kulawarga, cing batu kapikiran teu. Teu. Lamun hirup mikiran pribadi lain mikiran Islam salilana moal jelema gede. Tapi lamun diri mikiran Islam anu gede, dirina anakna pamajikanna kahirupanana bakal digedekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Di mana para kiai, para ajengan hirup sangsara? Allah, telepal. Pagawean moe korong oge waduh. Mararaju sarukses. Terus matak nite alumni sing nyaah sing deudeuh ka guru. Hei, araranjeun boga ilmu sabiasa cing. Guru, dengan kehadiran pondok pesantren Badahiyatul Falah melahirkan kader-kader nu akhirna bisa apa posisi diri saha, apa ibadah, apa kasih sayang. Ku akhirna guru. Dawuh guru mau harti yang hirup Allah. Nah, harti nabi urang sok tingali. Ieu mah gogorowokan getol. Man ana laulakum kaifama hukukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hukukum kaifama ahwakum man ana saha diri kuring ini sebenarnya yo kuring ke orang kampung zaman sangsara indung bodoh bapak belgu hirupna segala rupa ke apa bener saya sebenarnya di lemur tukang angon kuning di lemur tukang nutur-nutur bujur kebo di lemur tukang angon doma bahkan dek sekolah lagi antara pakai sendal lamun ini sekolah lagi karena kresek hirup oge dahar oge jeung tong eret kadang-kadang dahar jeung simut beas puluh sekali hitut langsung busiat. Tapi dengan kehadiran guru kuring masantren di Badahiyatul Falah kubatu dianggap ajlengan make injas make kopea make sorban make sarung balik ke lemik jadi kiai di lemur bisa ceramah bisa terhomrat nanti terhomrat kita bapak-bapak anjal di lemur hari es jam 8 dosa es subuh-subuh jam 4 es kene di kebun di sawah sibuk ari guru di pesantren jam 4 geus sudah ngahudangkeun
gorowok ngadidik muridna. Ari bapak nama kene di kebon sibuk. Mana teh? Hei, kalau bapak, di mana ini kapal santri? Mau bubuk lebok? Lebok. Barang bawa udah. Tang lebok teh. Sampo sekarang aja. Ari teh kabehan. Anu mere duit bae. Tang lebah. Pere. Lakahnya begituan. Tinggal budak. Hei, balik deh, kamu duit lah. Balik. Dek balik, tepungan. Guru-guru urang. Minta doa anak urang. Salam, balik duit. Hei, balik deh. Para alumni, para orang tua, orang singnya hirup, tong balik hirup. Orang singnya asing dodo, sing bela. Man anak, saha iru kuring. Kaipama hukum rek kumaha kuring bisa nyaahna ka lanceuk, nyaahna ka indung, nyaahna ka bapa, nyaahna ka tetangga, nyaahna ka adik. Lamun eueuh didikan guru. Ayo dididik ku guru. Di sekolah dididik, di pesantren dididik. Didikan saya tadi. Didikan guru. Lebihkan ka apa urang cara nulis, cara maca sebangsa itu didikan guru kan. Kayak pamah hukum kuring bisa nyaha kol kata saeutik anak maehan indung, anak maehan bapak, anak pas saya jeung lanceuk, anak pas saya jeung adi, pas saya jeung tatangga. Teu pira oge eta. Gara-gara ayeuna dijebengan, gara-gara pedah teu paribasana teh kabagian hayam daging hayam pan pasea. Akibat didikan. Kayak pamah hukum, kayak pamah ahwakum. Sok tingkahna jelema anu marali. Akibat ilmu. Yang hayam maling, hayang doma maling, hayang duit nipu jeung ngabohong. Pan ilmu, coba meluga ilmu. Hayang duit tinggal usaha. Jadi bere ku batur masa gedena ge dibere. Usaha aya loba duit, geus we. Beki lauk tinggal melak, tong yang dibere. Dibere mah. Melak nila tibatan beak nila kalah huntu marudan. Hayang cau melak dibere. Bosen mer. Coba melak mah yang kumaha. Hayo sok. Mung melak cau, mung melak sampo, mung melak kue, mung melak kentang, mung melak tomat, mung melak. Dawahan pahamkeun kana bener sing apaleun penting sedekah. Ngabul tah mah. Tinggal dicium kue hayang malu kada kumaha. Hayang kos kumaha, hayang tomat kumaha. Ngabul. Pan kitu cium kuring kan nomor lah. Nomor lah. Nah mending dipenta mending mere. Sok kada kumaha. Mending dipenta mending mere. Lamun dipenta berarti anjeun teu sadar, lamun mere anjeun sadar. Mere pantai. Alhamdulillah, teu kudu meulak kos karung, waluhna sakarung. Kapan teu puah payu atuh 400 anang pol teu payu di urang payu sok tadi ditu geus teu payu sih butuh jika karota kali itu pulungan di gunung loba. Komo waluh mah 400 perak waluh. Beres. Kayak pamah hukum, kayak pamah kata sing nitip ka para kiai, ka para guru urang sing nyaah, sing deug. Nya. Nitip ya. Pedah we ya cerita acara alumnian, le, reunian le. Aku disabit heula atuh bapetana. Nitip aku bapak boga budak di dia ibu bapak gaduh. Sok nitip. Doakeun ku simpuri pangersa. Pemimpin pondok pesantren, para dewan, para kiai ku Allah sing dibarokahkeun yuswa. Amin. Sing disarolehkeun putra-putrina. Sing dihasilkeun maksud. Di mana maut sing kalebetkeun jadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Balik deui. Rasulullah ka Mekah teh mawa Quran. Ari Quran teh jadi naon sok tingali. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa'un wa rahmah. Jeung nurunkeun kami kana ieu Al-Qur'an anu mana ieu Al-Qur'an teh jadi sifat. Non sifat ubar, nun bapak yang cagur ubar dohir, ubar batin. Quran. Dokter mah teu bisa nyageurkeun sok apa dokter. Tuh, Pak Dokter, mudah-mudahan ada izin di Allah, mudah-mudahan ada pada. Teu bisa, dokter mah mastikeun ngecageun, tapi Quran
nyebutkan mudah-mudahan murtad karena Quran insya Allah murtad. Survei membuktikan Rasulullah bubaran Sayyidina Umar ku Quran tina tukang mabok, tukang jinah, tukang maling, tukang gelut. Unggal tahun lamun aya perlombaan gelut pasti Sayyidina Umar anu menang. Pan per tahun teh perlombaan gelut Sayyidina Umar juara wae. Piala teh digantungkeun di Ka'bah. Ujabona kade juara gitu. Tapi ku Quran cager. Ayo. Lamun Quran ubar dohir, ubar batin Quran. Lamun Quran dipigawe ku dirina. Maka eta jelema di anu make Quran bakal menjadi pribadi anu sahsiah thayyibah. Pribadi anu bagus. Bagus diri. Lamun Quran dipake ku kulawarga bakal jadi obat pikeun kulawargana disebut baetah thayyibah. Lamun Quran dipakai ku sakampung maka Quran bakal jadi obat sakampungeun disebut qaryah toy. Quran dipakai ku sanagara bakal jadi obat sanagaraan disebut baldah toy. Quran dipakai ku sadunia bakal jadi obat ku saduniaeun rahmatan lil Quran. Ubar mah sepanjang Quran teu dipake aturan di diri di kulawarga di masyarakat di negara di dunia, selamat Anda merasakan pedihnya sakit yang senantiasa terus dirasakan baik sedang tidur maupun sedang tidak tidur. Rasa sakit, sakitnya ku di sini, sakitnya ku di sini, sakit, sakit pokoknya beas mahal bensin mahal usaha rese udah sekolah rese aduh gusi aku mah oh ya nah we tapi lo pakai Quran Allah Anda ini enak pakai Quran mah sifat batin nuarna hasud ria takabur nami mausudon dolim batur nu ngewak ka urang deh didenge teuy dibilang antep we gege mutu bigoidikum cek Rasul ge paeh ku saur amek ka urang paeh ari jelema anu ngewe ari jelema anu ngewa jelema anu ngewa mah batur di pikiran si eta wayah kieu keur kumaha cenanya si eta wayah kieu keur kumaha di pikiran si eta kabeli mobil duit di mana cenanya kumaha yang mobilnya rusak tina ieu biasanya si eta irit ka Bandung berarti yang si paeh cenah ieu denge go di jalan ari balik di Bandung jangan meuli mobil kering deui itu jawa hasud mah mata saur Rasul arif sauri Rasulillah arif nafsaka minat tadbiri pamakoma bi goiru ka anta la takum bihi li nafsika reureukkeun hate si lain tina mikiran batin. Da moal ngada kudu pegain moal. Tak capek mikiran batur. Maka lamun jelema boga sifat hasud sampai kiamah moal sukses hirupna. Da waktuna sibuk mikiran batur, tapi jelema nu dihasudan bakal sukses insyaallah. Itu rumus. Rasulullah nu teu jadi khalifah teh lawor aku dulu di kangewe kangewana we. Deh kumaha coba di urang? Naon suan teu sukses sanu mikang ngewa da eueuh. Nek di kangewa naon sangsara. Nya bodoh nya sangsara kerek ngaji ka batur belikan. Goreng hate teu ada goreng rupa mah geus takdir. Belang hate. Oh atuh ripu. Coba ya urang bageun jeung tetangga nyahan ka tetangga kan ngeunah teh eceut ini mencit hayang. Mohon di mana eceut? Tatas didinya. Iya abi teh ce, abi teh di bumi teh dia teh ngalap-ngalapa, pilih wegah kanggo ngangen daging hayam, tapi di pasihan. Oh mangga tuh ce, bere, pan teh mere, pas bukur. Coba orang tambah wah aku ka jelema, jadi akan ning bener ngabangun teh mohon, ngabangun nya teh nyobian we, bilih teh gaduh saunya abi galuh di bumi teh saturuy, pasikeun anu ngabangun.
Tong asa lebang. Pan kita nu ngabangun teh meureun senteu mah kitu wae hirupna teh. Geurah. Aja naon kitu. Ayeuna kumaha kitu? Di imah boga naon cing? Nu matak di imah teh boga beas. Hayang beas abi gaduh rek panen 2 kilo. Tong imah hasudannya cocok sia teh gableun beas. Podang sia. Samaruk mah hirup teh bakal kitu wae pan kan urang kitu teh leuh. Mata jelema anu make Quran mah eueuh sifat hasud. Mata saur Ibnu Athaillah hikam min awsaf basyariatika an kulli wasfi munaqidin li ubudyatika litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban. Minum heula. Kaluarkeun ku anjeun sifat-sifat kamanusiaan anu bertentangan jeung Allah. Sok kaluarkeun. Brojol. Kunaon pana kudu kaluarkeun sifat-sifat kamanusiaan? Ganti ku sifat rububiyah, uluhiyah, mulkiyah. Karena naon? Litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qoriban supaya anjeun nyungkonan kana diparentahkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Kudu dakwah, oke. Kudu infak, siap. Ayo, kudu jihad, ayo. Ayo. Kamu jangan, kawin, siap. Nah, terasa berat setik. Tahajud, mana? Duha, ayo. Berjamaah, mana? Punya pengajian putih tabligh akbar, oke. Datang ke panitia pilih kayak tuangan bere panitia abi gaduh sampel abi gaduh cawu abi gaduh kalapa keur mau balik neuneun karu panitia kan teu lieureun nomor hayamna nomor entogna nomor rokona ka panitia lieu mah suri mah tarik-tarik ada bisa cari bantuan ke panitia ya kumaha kitu da doraka malah ini arigas. Aduh, balikan deh. Jadi ubah sifat teh ubah sifat. Kedua, Quran teh jadi rahmat. Quran teh jadi naon? Rahmat. Nah, ari rahmat tenan rahmat teh. Ieu jelema mudah-mudahan kuring menang rahmat. Doakeun kuring sing menang rahmat. Bata kulieur di musim kuring mah rahmatnya pakai ngaran budak yang rahmat bahkan anu genyeun toko rahmat dan ieu aya di warung rahmat bakat kunah lieur padahal rahmat teh dina sabaraha aya dina Al-Qur'an rahmat teh artina teh Islam. Jadi lamun hayang menang rahmat berarti kudu dicingna Islam. Lamun hayang menang rahmat pasti kaluar tina Islam. Mun aya rahmat lamun dicingna Islam. Pan Rasulullah teh mah rahmat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil rahmat Islam. Sok tingali. Ya tasu bi rahmatihi teh kan nyaritakeun Islam. Mata kalau urang hayang menang rahmat teh kudu cicing dina Islam, pan dina Islam mah. Sok berjamaah bakal jadi rahmat teh. Ngajina bakal jadi rahmat, kawina bakal jadi rahmat, sedekahna bakal jadi rahmat, zakatna bakal jadi rahmat, infakna bakal jadi rahmat. Dan jelema can deui cicingna Islam mah jadi rahmat sana oke. Salatna, zakatna, puasana, hajina, teh cicingna Islam mah jadi rahmat. Tah jadi azab. Nomor kedua rahmat teh surga. Ari surga sakingan Al-Qur'an. Sama bakal dikasihkan ku Allah, jauh takwa. Dan sama keur dijagikeun ku Allah innal jannata uidat lil muttaqin. Hanyalah orang takwa anu bakal ka surga apa. Jadi lamun hayang menang rahmat teh berarti hayang ka surga. Selain ka surga kudu takwa heula, ari takwa pada saatnya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kudu takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
takwa teh Pak. Katilu hartina rahmat teh zaman nu iman rahmat teh. Jadi jelema anu cicing anu boga keimanan bakal menang rahmat. Sok tinggalin iman mah. Hirupna teh jauh iman mah. Gede hatena teh. Wala tahinu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ulah ngarasa hina arajeun teh urang babakan cikoning. Ulah ngarasa prihatin hanya babakan cikoning. Wa antumul a'launa bari arajeun teh dilhurkeun ku Allah in kuntum mu'minin. Lamun teh mah arajeun jadi jelema anu mukmin mah dibere beungar hatena bakal syukur. Dibere sangsara bakal sabar, dibere nikmat bakal eling ka Allah, dibere cobaan bakal sabar ka Gusti Allah. Allah rugina, Allah madorotna. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Komar, Pak Udin, Pak Samsu, hirupna ngeunah kabinaktina. Tangeunah tuh Pak. Jelema iman kalem we dibere cobaan kuat sabar, dibere nikmat kuat syukur. Tatangga menang nikmat kuat ngadoakeun, tatangga menang musibah kuat oge ngadoakeun. Tatangga salakina maot kuat kawin. Jauh iman nya. Biasa dua tuh pada Allah pada nikmat hirupna teh Allah tidak penyakit tina hatena teh istuni aman amun amun aduh jaman iman mah lamun hitut ge Allah ubah ngarokok bedung paledung apa ayu meuli rokosin keun pemikiran isuk ayeuna we heula buah hirup buah teh isuk mah dan nikmat teh jauh nikmat Pak boga lauk Allah sedekahkeun pemikiran itu buah hirup buah teh isuk mah pan hati rahmat salajengna teh rizki euceuk cenah teh kokom teh mamah teh mimi teh imas hati rahmat tu saena teh rizki bakal jadi rizki, bakal jadi rahmat rizki. Boga lauk sedekahkeun, boga ayam pencit, ya, boga sampo alah, boga kalapa alah. Sedekahkeun ka eta bakal jadi rahmat. Kuloba lidahareun rizki teh jadi rahmat. Ari teh disedekahkeun mah mau jadi rahmat. Jadilah nah. Baroga teh di imah urang sampo gaduh. Sepadahan kana karung. Boga ayam gentong, alah, kalian. Nah jadi rahmat. Jadi waktu goreng kagarut, dipencit, digarut, di dahar ku tamu di imah, careplak ke dahar da entok ti dia teu bakan cikone. Pan jadi rahmat. Da ku bapa mah di dahar rada awah ieu. Hayam teh mungun di dahar oge. Beda pan dipencit tanya. Ari kuno dipakai dalam aja dipencit aja pan seri. Tak seri hayang ngopi dipencit. Kubunga. Atuh hayang geus sarupa ngartieun. Rahmat teh artina teh ri. Salajengna rahmat teh hartos teh hujan. Naon cenah? Hujan. Hujan teh dina kitab anu diartikeun ilmu, diartikeun wahyu, diartikeun pembinaan, diartikeun program. Mata rahmat teh program teh kita pengajian teh rahmat gitu. Subhanallah. Quran jadi rahmat. Ngan kesaha keur mukminin. Jadi Quran teh mau jadi rahmat lamun lain ka mukmin. Kunaon ieu teh dibejaan Quran, kau dibejakeun. Nah betul jadi anggar wae kalakuanana teh buah-buah lain mukmin. Dajal mah anu mukmin lamun dibacakeun Quran teh hatena ngageter.
hatena reuas, hatena eling. Di mana Quran dibacakeun teh bet ingetna ka cida-cida. Rumah sayen diri teh loba dosa, rumah sayen diri teh makhluk Allah nu kawasa. Rizki nu aya, kahirupan nu aya, pamajikan nu aya, anak nu aya, kabeh oge bakal binasa. Harta anu bakal abadi, amal anu bakal abadi, anu dipigawe ku dirina. Taya beurang, taya peuting, taya menak, taya kuring. Saman saja gesuping tak bisa mundur anak ini, paksa orang digusur ku malaikat kat kubur. Indung bapak lanjut dulu kanyana tangtu laput. Bapak emot, Pak Udin. Anu kurang baheula dibelaan nepikeun ka pase ajeung dulur, pase ajeung tatangga, pase ajeung baraya. Balas hayang loba harta. Geuningan geus paeh mah teu dibawa. Joni Caca Jana Jani karasa ayeuna mah geuningan geus aya di alam kubur ya radu baturan teh amal sorangan, lain amal pamajikan, lain amal anak, lain amal ajengan, lain amal kiai. Ladang tahajud sorangan, ladang dakwah sorangan, ladang duha sorangan, ladang baca Quran sorangan, ladang bener sorangan, ladang jujur sorangan. Pamajikan anu hirup kene bari geulis geuningan dikawin ku tatangga. Kasur nu teh dipake njot-njotan malam pertama. Kursi anu menang nyokot di MBK oge dipake memadu kasih. Aduh. Simut anu teh dipake sare duaan baru ligir. Anu menang nyokot tina MBK menang anu balas paseha teh. Menang nginjem ti kosipa nepikeun ka beurang peuting anu pikiran teh ya kosipa ya MBK. Ulah poe lagi ka sia. Liur. Ayo begitu di dia. Ayo toh. Mata kade bangun pengen hei mau penghirup rasa sadar cek saha pamajikan dipika cinta dipika sayang ya tak ngatenge tak aing boga siga anak boga duit boga kesehatan pakai jihad deh pamajikan bisa dikawin ku batur bari pamajikan geulis kul paehan heula gitu jadi paehan aing ali gosokan deh urang mesti kebanyakan melan anak melan pamajikan geutuk teh paeh ya bingung ingeteun ka urang. Ulah-ulah kitu urang we di dunya keneh geutuk teh paeh jam 1 peuting tadi kurebkeun ngadekeun maturan pamajikan jeung anak moal moal aja di dunya teu aya deui nu dibika cinta iwal anjeun pangnyahna sadunya pangbelana sadunya ukut anjeun gombal angurana aja tong sakulah mikiran kalau kitu naon nineung-nineung teuing nepun aya paling kuring mah sok dina sia kawin deui parangan kau Allah gini bak ibu kok galak gitu anguran mah tanamkeun dina hati seorang ayah muslimah cintai aku karena Allah miliki aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah poligami aku karena Allah. Ayo guys, bukan langit, bukan bumi, abdi mah awewe. Awewe orang balik lagi di lain bumi. Benar. Subhanallah. Doakan kusim kuring.
Ya terus leuwih. Mudah-mudahan ieu pesantren ku Allah teh sing janten media anu barokah. Amin. Para guru-guru, para kiai khususnya pemimpin pesantren ku Allah sing dimampukeun, sing diistiqomahkeun kanggo ngajarna di pesantren. Oke muridna mudah-mudahan ku Allah. Khususna di umum sadayana mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala. Sing disarumangetkeun dina ngaji ujang kasetnya hidup. Jadi Imam Syafi'i lamun anjeun teu pernah ngarasakeun capek na neangan ilmu, maka anjeun bakal ngarasaan hirup selama-lamanya dalam keadaan capek jeung teu payahna ngaji. Sok. Payahna capek oge dipaksakeun nyai. Heuh cenah ujang sok buduk atuh adatna di santri. Keun bae make sarung wae keun bae adatna di santri. Make sarung-sarung ge pang sebrot nama alus. Sok keun bae nya. Doakeun syukur. Para dewan-dewana mudah-mudahan ku Allah sing barokah rizki. Sing saroleh putra-putri ya. Mudah-mudahan sadayana masyarakat mah di kampung babakan Cikoneng jeung babakan Cibodas, babakan Cihejo. Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah urang doakeun ku urang. Mudah-mudahan di sadayana di kampung ku Allah kesingkeun kampung anu Qoriyah Thayyibah. Amin. Masyarakatna anu amanu wa taqaw. Anu bakal mewarisi surga anu Allah. Amin. Bakal mewarisi kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hada astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.